pas budak-budakna anjeun duaan ada malam bumi diraung di bangku begitu kecipin narokna hampa. Kenapa ku anjeun bisa bagus tahayuna wakosna anjeun dua anyunkeun widi ti mamahna masing-masing maka sok nyuung di pangkuan mamahna masing-masing arah oke neng mundur tekukeun sing bebas mama mungkin dia putus mudah kalepatan abdi rumah abdi ti alih mungkin kayu nabisan pun biasa ngerepot kelujatan mama ayeuna abdi parubas ngagaduh tangan waler dunia kali ada ayeuna abdi aya nu tangan waler nyaretan caroge abdi. Assalamualaikum sahabat Agus Baraya. Hari ini saya meliput pernikahan Neng Nuri yang berada di Kampung Megla, Kecamatan Cibatu. Oh, aturan alhamdulillah katalisnya ngalir kayak gambar-gambar yang kita itu di bawah alhamdulillah ibu segera persiap berikutnya persiapanlah acara perkawinan bunga. Oke, insyaallah kasana adede karena rombongan di calon pengantin mengadede sudah masih kene aya no paso lebetan rombongan di calon pengantin pamaget mohon jadi biasa kemargi simkuring mau biasa ngawitan upami acan nyamannya upami berdiri masih tetap aman maka penginten dikawitan ke simkuring
terutama ke mama. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mobilan tapi rada leles gini. Kira beda sekan deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan dunia. Apa ngaramang sadayana? Alhamdulillah pangestok sadayana. Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Puji kali syukur oke pujian begitu tetap pangungan para keluargina, para sahabatna, para tabi'ina, tur mudah-mudahan ka urang sadayana anu tetep panginten ngarepkeun syafaatul uzma di mantena. Amin amin. Sesepuh di calon pengantin istri anu kusim kuring dipihormat, petugas di kantor urusan agama Kecamatan Cibatu anu kusim kuring dipihormat, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat anu kusim kuring dipihormat. Oke, sadayana wargi-wargi, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sadayana anu tetap kusim kuring sadana dipihormat. Ibu bapak hadirin sadayana, alhamdulillah urang dina dangat ieu tiasa riumung pulung pamprok jongkok patebang wajah dina raraga panginten nyakseni walimatul urf antawis Neng Nuri Nuriyah putri kadeudeung Bapak Ujang Suryana kalih Ibu Siti Rohma baris ngadahup ka kersana Cep Rahmat Hidayat putra kadeudeung Bapak Mumuh kalih Ibu Nonok atanapi Ibu Nenok. Alhamdulillah dina dangat ieu dinten Ahad kaping 8 September urang tiasa atanapi insyaallah urang tiasa nyakseni lumangsungna acara ieu panginten nya. Mudah-mudahan wae acarana dipasihan kelancaran tur kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salim malah boleh cepuka cipiki bu, cepuka cipiki. Nah sip biar langkung akrab ya. Akrab mohon nu paling pokok dina dangat ini mohon. Alhamdulillah para tos ditampi itu. Aduh siap-siap arahmat mohon kumaha kumaha oge sing lancarnya apa jang apunjung. Mana nyebrang jalan? Oh, siap. Mangga ieu sadayana panginten dilajeng teraskeun heula sadayana disimpen di tempat anu parantos disayangikeun atanapi di tempat anu aman mohon nya. Mobil. Semohon alhamdulillah panginten calon Nuriyah diantos kasupinganana gelis bagi diantos ku akakna di pali dieu calon suamimu di sini. Payunan para alimil ulama, para ustadz, para uzama, abu khusus bersama sesepuh di pesantren sekarang kan satu payunan bersama pengajian di pesantren Senang Kasih, Pondok Pesantren Adi, Cibatu,
sami pun adi di Kasih Tong oke kabar sekolah lingkungan oke kita kantun kabar jam acara orang tos masih nafas kisah menggering kau memandu ia pernikahanana sadarek rahmat hidayah kana murid mulia hadirin rahimakumullah salajengna pinten dadapi dan sadayana mugia ia pernikahanana sadarek rahmat hidayah kana murid mulia pinten pernikahan usai muga Allah Subhanahu wa taala anu ngabuakeun rumah tangga anu sakinah Astaghfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu wal ghafurur rahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalayan kawin emas 1 gram dibayar kontan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Julaiha wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Fatimah al-Zahra wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammadin wa Khadijatul Kubra wa Allahumma aslih bainahuma kama aslahta baina Adam wa Hawa wa aslih bainahuma kama aslahta baina Yusuf wa Julaiha wa aslih bainahuma kama aslahta baina Sayyidina Ali wa Fatimah al-Zahra wa aslih bainahuma kama aslahta baina Muhammadin wa Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama aslahta baina Adam wa Hawa wa aslih bainahuma kama aslahta baina Yusuf wa Julaiha wa aslih bainahuma kama aslahta baina Muhammadin Sayyidina Ali wa Fatimah al-Zahra wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra Allahumma ihtim lana bi khatimati syahadah waj'alna minal ladina lahumul husna wa jiyaratun bi jahi sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillahi masyaallah la ilaha illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah la yusul illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sallimna salima ma'ana wa ahtimna wa tinaqoma wa syadaida ma la yatawa. Rabbana la taj'alna min al-mu'minin wa najjina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kawin jadi ini sebuah dia jelas lahat manfaat belajar kawin seperti dia kawin maslahat manfaat
Tangan lepas ah, tangan lepas. Sun kening. Teteh nunduk. Tahan. Tahan. Kalau itu halapas ditinggali. Namanya pemanasan ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Mangga satacan ieu Neng Nuri kali Rahmat ngadeg heula di bari dieu. Mohon ngadeg mamah sareng mamah di dieu. Mamah nok bari dieu. Ieu mah bikin sepuh anjeun mamah anjeun. Banyak berku anjeun. Sama sasih labina anjir di rahim mama gua, tapi mama dengar surat mama gua pas budak anjir gua ada alat bunyi di rawu di paktu begitu tercipin narokna hampa kenapa ku anjir bisa tahayuna waktusna anjeun dua anyunkeun widi ti mamahna masing-masing. Sok nyuuh di pangkuan mamahna masing-masing. Arahna oge Neng Nunur. Tekukeun sing bebas. Mama mun gede kotas mudah kalepatan abdi. Rumaos abdi ti alih mungkin ayeuna pisan pun biasa ngarepot kelujarkeun mama. Ayeuna abdi parugas ngagaduhan tangang waler dunia kali akhirat. Ayeuna abdi aya nu tangang waler nyaretan saroge abdi nyuhunkeun dihapunten samudaya kalepatan abdi mama. Tabaku mama. Ayeuna abdi ngagaduhan tangang waler dunia kali akhirat mama nyatana bojo abdi. Doakan abdi mama, mudah-mudahan rumah tangga abdi sing sakinah mawaddah warahmah mama. Berarti geus kasep pager ku mama didoakeun. Lah anjeun sing gede hate mudah-mudahan anjeun bagja waludian dunia jeung akhirat. Amin. Lah geus kasep ku mama didoakeun. Ulah sholat ku mama hidup mana mama dirangkul harewaskeun ku mama doa nu saya kanggo putra putri harewaskeun ku mama harewasan ku mama doa nu paling saya ti mama bra sawal niatan ku anjeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Niatan ku anjeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Niatan pager kasep geus bra atus biasa kali doa ti mama insyaallah mustajab dikabul segala rupi doa ti mama insyaallah. Mangga Neng Nuri ayeuna ngali pangenten ka mama oge arah ngali kasep geulis tah ayeuna di hadapan aranjeun angkeun abdi janten putra putri pituin mama ulah aja kasebatkeun minang abdi alih mama angkeun putra pituin mama kasep geulis bageun buru-buru diparentah ku aranjeun mama geus miheulaan nganoakeun aranjeun anjeun sing Jawa luya
menang kebagjaan dunia jeung akhirat. Amin amin ya Allah. Apunten abdi menghadir rangkul deui mama, rangkul arah mata, doakeun ku mama, doakeun bisa tetap menurut doa ti mama. Dirangkul arah sing bagja waluya asep bageut sing biasa nyandak bojona karena jalan anu dipikarodoh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Atas gelis bager kasep mangga tatih dari ayeuna dilajeng bapak diaturan rumah abdi di alih duit ka ieu mung biasa ngarepot ku hujan dan bapak. Bapak juga mudah-mudahan bapak sehat selalu. Bapak abdi nuri abdi nu parantos ngarepotkeun bapak ti alit abdi bahkan ti nunggu di kandung di alam kandungan abdi di alam rahim abdi. Bapak Gusti abdi ngamahin abdi hapunten abdi ayeuna tos mangawalan nyata caroge abdi jeung geruhi di bapak. Doa nanti bapak mudah-mudahan abdi sing sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak abdi rahmat juga dihapunten samunaya kalapatan abdi doakeun abdi gaduh tanggang walar nyata bojo abdi didoa ku bapak kasep bager ku bapak didoa berat anjeun si gede hate si menang. Alhamdulillah nenggeus kabayang anjeun masih keneh araraya rumah-rumah coba sanes mah aya sepuh-sepuh nu tos teu araya bayangkeun ku anjeun minta dukungan sama minta doa ti sama. Alhamdulillah anjeun masih keneh jarum meneng gelis kasep bageut berat ku bapak didorong ada jeung sing bagja waluya bagja. Alhamdulillah gelis kasep bageut aranjeun bersihkan desa didoakan ku Ibu Rama. Ada mudah-mudahan sing barak jawaluya bagja akhirat bagja dunia bagja akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Atas atur nuhun bapak nuhun kana pidoana atas mana bapak pilih hadai panginten porsi anu di kanapi kali dina porsi anu panas dikeun mangan bapak paujan pari caroge leres. Ayeuna taatan caroge taatan nu janten caroge buktos itu ayeuna dipayuneun aya caroge anjeun sungkem ngawitan anjeun kana janten caroge buktos di dieu teh supados kasaksen itu sadaya mangga ning sungkem kana janten caroge cenah pananana terus ini salibna ari bari sok tunggu yang gede hapunten sabadaya kalapatan abdi canda kabeh abdi ridho lillahi ta'ala jika harap wa ridho lillahi ta'ala karena jalanan dikaridho ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai pejuang akhir kurang sama-sama berharap ridhona Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rumah tangga urang bagja waluya bagja dunia bagja akhirat ayo bagai insyaallah ku dibimbing anjeun ku dibimbing anjeun dengan segala kemampuan ayo tulis bagus dirangkul
tos halal terus abi sok ayo gelis banget saling doakan dirinya saling doakan obat saling doakan saling dukung. Alhamdulillah rabbil alamin disut kening atuh disut sunlah itu sok deui karena kabita itu alhamdulillah amin mangga cari deui neng gelis alhamdulillah syukurillah panginten syukuri atas nami Bapak Sakina Bapak punten kapayunkeun Pak. Foto bersama dan Nabi atas buat leunna insyaallah aya acara sawer pamanten. rawas nama kadang di dianya ngahaleuangna di dieu ngawurna di alun-alun Cibatu ya. Tapi itu sok sing salalamat sadayana kada barangkali bagi penginten kanggo mama anu nyenak barangkali anu ngais mending simpen nya daripada artos 2000 barangkali anu luhurkeun teh bahaya ya gitu. Insya Allah penginten ayah sawer panganten mangga rahmat kali Neng Nuri diaturanan Samturazun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang bu banyak daramang sadayana dan betul baitnya damang mah di rumah sakit ya. Yalah, ku mati
Nah, nyamoyan di pamoyanan papangijung urang Dewi anu keremeneran Indomie di aur-aur aur-aur sampona di aur-aur aur-aur kanyut tadi aur-aur aur-aur cek pengantin istri ya kedua ada pengantin istri ya ya nak ada dan mulung ada dan aduh ayo awas mobil awas mobil atos tadi awur atos tadi awur pada ngiring rorobah besar kesimpuring ngiringan nyanyi ngiringan joget ngiringan segala rupi insyaallah pangituna saring simpul sabar kaca di sarenganku Denis Nadada wajib aduh semakin cantik aja ya anu siap pada nyanyi ringah hibur kamu mempelai makanya kurang sami-sami kaul bila dapat dia pengingat disaranganku Denis Nadada ya kerja bareng bersama di Lamika Wedding Gallery. Di sini ada Kang Haji mohon ayah Agus ogenya Agus Baraya Channel biasa nanti di Korehan dina YouTube-na pada di bumi pada di dia tinggal heula ayah Agus Baraya Channel insyaallah ya acara diliput lanjenanya tinggal wae dina YouTube-na masing-masing atau napi dina HP-na masing-masing ya oke buat langsung panginten aya tembang menggarap pisin kuring nyanggakeun salam kawilujengan pisin kuring oge nyanggakeun salam baktos kang sadaya yuk urang sami-sami kawitan disarenganku Denis Nadada aya bidang-bidang panginten nyanggakeun kaset dina dalam dia nu paling di serena mudah-mudahan anjeun singa panjang abuju acai jadi salawi darah jadi salamat amin amin ya Allah ya rabbal alamin Bapak Pak Haji di atas terus nugoda sayang lalu terus nugoda tahun nomori wangi putih jantung nugoda sarut pun endah irin lagu lucu minang ulang kareng datang harapan kembang wakos apel labuan panjang panganten lalagari berlayar cincin kasih ayah lewat jiwa